Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Batur jeruk makawalu balarea makawaspada. Pamayung agung maju saestu. But man mabayang tandana ngalatas jalan menit tu ciwit-ciwit jam anu pantai-antai jempoe anu pagay-gay disusul ku minggu nu matumu-tumu dinayang kulang anu panjang anjang bari dituntun ku tahun nu pauntun-untun tatandang nu bakal bintang balebat mangsa nabi yang cunduk waktu nu rahayu di wanci nu bestari hingga mangsa nu waluya upacara pembagian paturai tidak mahasiswa-mahasiswi KKN 27 Universitas Siliwangi tahun atikan 2021 sejak dikawitan. Ampunnya para lunak Gusti nu Maha Suci. Amin. Ampunnya para lunak Gusti nu Maha Suci. Dapat tiap pangraksa para abdi-abdi sengit sejak dua karatan titis waris ini hati tempatkan jangan katampian kesaran mati kalui sifat tahunan lewi nong ngaruncang diri mana nusak juari rek muruk luruk tujuh ngahiap kapajajaran bongan hayang pulang anti padung dengan jengusik napangaran sikan pun sampun panawi kata usaha rumaos buat lerena sakedap antosan gerak wakudun kasarira sejak ngembarkeun bewaran ka satuna balarena pun sampun kula nebarkeun sumping tuh atra ngalen kalabli dan geuning geura lamekeun brabean geura bahatkeun pur payung geura bukakeun pur payung geura bukakeun payung geura bukakeun Parambanting kahyangan geura papat nu baris paturai dina mahasiswa-mahasiswi KKN 27 Universitas Siliwangi tahun atikan 2021 benar geura papat bakal waluya.
sok bawa tukang kenang teh di tukang doa teh kieu nah ngarasakeun nyeri cangkeng buat teh buat geus poli buat teh nyeri cangkeng geus miluan Agustusan anu ka 76 kalakan indah joget oh kawon teh ieu aduh ieu teh wa teh bakat kubungah ningali barudak mahasiswi anu geus tilu aum di kampung urang aduh ketika keluar kita nggak bujur aduh jeung berita aduh Gusti dibawa di sekedaan jeko itu ya hapunten teteh hapunten abdi itu cuma pelak tos bobos aduh aing kalaka kejelungan sorangan tadi teh urang teh jeung si Abu ari si Abu tuluy ka mananya sugan didinya aya si Abu teteh da eueuh cenah si Abu teh cing kadinya tah sugan aya si Abu kadinya ieu mah sugan kudu ditelepon gitu telepon heula cing ah di WA aduh sorangan kieu buah lobet meureun sengko ieu teh sing akan sakali deui halo Abu mana di mana aya naon atuh mamang sia teh urang teh keur make heula lipstik ieu teh di bajang aduh ya ampun tiung we kalaka pahili kalaka make stoki abok tas miluan poli ieu teh ampun Gusti ampun kala dagoan kitu ka barudak mahasiswa dagoan heula sakedeung dagoan heula Abu elek listrik heula kabaya listrik heula kabaya elek listrik heula kabayanya aduh sok atuh Abu sok ora mahasiswa ada Bu heeh atuh mamang ada goyang Abu dulu eta geus ka mana deui wae eueuh deui wae ka mana eta si cadon teh cenah atuh Gusti ieu si Abu mamang atuh mana teh lamun leumpang teh nenjo lain tungkul wae sakitu urang teh menor kieu mulai si kata para blesit ki mulai tamara blesit ki
tabaran tababan perut. Abu mamang sono, abu mamang sono. Kali atuh mamang kali. Aduh, mamang, mamang kali. Mamang. Abu. Mama. Abu. Mama. Abu. Mama. Oh, di sono, sono. Pipi lah. Mana mabok, hari geus kitu teh. Aduh jeung tiga kana anak kucing kain teh. Buru budak. Kela atuh. Sok. Pamangga, urang teh ka dieu teh geus menang dangdang teh hayang kaul ka barudak mahasiswa. Ka saatnya mahasiswa nanti angko ka Neng Baudi. Sareng ka Teteh Sela. Ka Teteh Sela. Tengah, kita nyaho, buku internet. Ngapa mah masa jeroni kita barudak di dia teh mamang mah geus nyirian. Kateteh mau di sareng kateteh Sela. Sela. Sok atuh, contohan heula. Contohan heula mamang. Mamang contohan heula. Contohan heula buru. Buru. Tah. Erek joget teh kieu. Sok kajegang, tah kajegang sing areuna. Terus kiplekeun. Sok ayo lawan dengan ambu. Kala ayo dulu ambil heula ancang-ancang. Sok ajegang. Ajegang Bu, ajegang. Nah, kurang setting deui, kurang setting terus. Ame ngarenahan. Terus kurang mana tempat atlet poli. Terus. Ari mane mama ka urang teh kalah kanyeksa. Terus teh udangkan. Oh, si kanyek suster ngesot deh. Udah. Gusti no Agung, udah bari lagi atuh Agung, urang mah dah cocok atuh kudu joget begitu mah. Urang mah biasa we ketuk tiluan, ketuk tilu urang mah urang Sunda, urang bari ngahibur mahasiswa, sugan we atuh dah teu usaha deui atuh aya kamu mere kesenian Sunda teh, gitu. Babang lengser, aya naon di berpisah. Rea jalma tungga kimpung tatangga tatangga lumpur. Apa urang ukas aduh geradang. Apa urang aku kena tuang aduh geradang. Mahasiswi KKN urang ayeuna urang menuju ke tempat anu parantos bisa yokieu. Berah anak gerak beak.
KKN 27 Universitas Siliwangi para tos seleksi digelar satu acara Amin Mungkur di ieu kampung kanggo KAAA TTTT KKN 27 aya persembahan panenten pitonan seni gondang ti barangkali HM2P Kampung Pangadegan. Mudah-mudahan makrupikeun tawi soca bakal emut wae ka Kampung Pangadegan panginten aya teteh panginten anu saena candak saur tadi oge saur Bapak Pupuhun di Kampung Pangadegan sareng di Ibawati kantenan ti Bapak RW candak anu saena simpen candak anu saena simpen anu aweuna panginten nya gitu panginten upami ka masjid oge nya candak we anu saena keun anu bututna mantep nah kitu atau sakedar urang sakseni ku urang sadayana seni gondang anu baris dipetotkeun ku murang kali HM2P himpunan muda-mudi Kampung Pangadegan wilujeng jaksen.
baik balik 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 uang borowok goodbye berekat kapan kawinan kapan orang anu kau isuka